Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi. Babut thumani ariya eta bab anu bangsa 88. Wa fihi sareng eta tetep dina itu babut thumani khamsu mawa'idho ari 5 pirang-pirang papatah, pirang-pirang pitutur. Wahidun nu ari sahiji khobarun eta hadis wal baqi sareng ari anu sasesana atharun eta pirang-pirang kaul salafus sholih. Al maqalatul ula ari maqalah anu kahiji qala eta parantos ngadawuh saha an-nabiyyu kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Thamaniyatu asya'a la tasba'u min thamaniyatin ileh kana dauhan anu neme. Thamaniyatu asya'a ari 8 pirang-pirang perkara la tasba'u eta moal warg itu thamaniyah, moal puas itu thamaniyah, min thamaniyatin tina 8 perkara anu sejen. Al-ainu tegesna kahiji moal wareg soca minan nadri tina ningali. Wal ardu sareng kadua bumi minal matori tina cai hujan. Wal ungza sareng katilu istri minadzakari ti pambeget. Wal alimu sareng kaopat jalmi anu alim minal ilmi tina ilmu. Fasyurutu mangka ari pirang-pirang syarat alati anu yatawaffaru bakal memenuhi biha ku itu lati non ilmu tolibi ilmuna seorang jalmi anu milarian ilmu tis'atun eta aya 8. Ahaduha ari nu sahiji tina itu tis'ah al aqlu eta akal alladzi anu yudriku bakal mendakan itu tolib bihi ku itu ladzi nyata akal teh haqaiqul umuri kana pirang-pirang hakikatna pirang-pirang perkara atawa kana esensi-esensina pirang-pirang perkara. Wathani sareng ari anu kaduana al-fatonatu eta pinter alati anu yatasawwaru bakal ngagambarkeun itu tolib, bakal ngonsepsi itu tolib biha ku itu lati gawamidul ulumi kana pirang-pirang anu nutup kana pirang-pirang ilmu. Wathalithu sareng ari anu katiluna adzakau eta cerdas, eta intelek alladzi anu yastakiru bakal tetep bihi ku sabab itu ladzi nyata zakatea non hifduma hapalna kana perkara yatasawwaru bakal ngagambarkeun itu tolib, bakal ngonsepsi itu tolib wa fahmuma sareng paham kana perkara alima tos terang itu tolib hu kana itu ma. Warabiu sareng ari anu kaopatna asyahwatu eta kahayang keinginan allati anu yadumu bakal langgeng biha kusabab itu lati naon at-talabu milarian ilmu. Jadi penting boga kahayang teh teu kabeh syahwat goreng. Mentak syahwat mah ulah dihilangkeun tetapi kudu dikontrol gitu. Wala yasra'u jeung moal buru-buru ilaiha menuju itu syahwat naon al malalu jenuh. Jadi gara-gara aya syahwat mah keinginan mah urang moal ngarasa jenuh gitu.
Wal khamisu sareng ari anu kalimana al iktifa'u eta cukup biadatin ku parabot tugeni anu nyukupkeun itu adah hi ka itu si tolib an kalfit tolabi dina beban milarian ilmu atawa bekal biaya milarian ilmu. Wasadisu sareng ari anu kagenepna alfirogu eta waktu luang. Jadi waktu nu dikhususkeun jang neangan ilmu ulah sambil gitu. Ngajina ulah sambilan. Alladzi anu yakunu bakal bukti ma'ahu eta tetep sartana itu ladzi naon atawafuru terpenuhi na ilmu atawa terpenuhina milarian kana ilmu. Wa yasulu jeung bakal hasil bihi ku sabab itu ladzi firogtea naon al istiktharu nyeureurkeun kana tolabul ilmi. Wasabiu sareng ari anu kagenepna adamul qawati'i eta teu ayana pirang-pirang perkara anu mutuskeun kana ngaji kana tolab al mudhilati anu mantak ngabingungkeun min humumin nyatana pirang-pirang kabingung wa amrodin jeung pirang-pirang penyakit atau gering gitu. Wa thaminu sareng ari anu kadalapana tulul umuri eta panjangna umur. Wa tisaul muddati jeung luasna waktu liantahi karena yen supaya ngaraih itu tolib liantahi karena yen supaya beres itu tolib bil istikthari kana ngalobakeun ngaji ila maroti bil kamali dugi kana pirang-pirang martabat anu sampurna. Watasi'u sareng ari anu kasalapana adzafaru eta ngamenangkeun bi alimin ka jalmi anu alim samaha anu dermawan itu alim bi ilmihi kana ilmuna itu alim. Muta'anin anu santai itu alim anu henteu tergesah-gesah terusuh fi ta'limihi dina ngajarna itu alim. Fa idas takmala mangka di mana-mana parantos narima sampurna naon hadihi syurutu tis'atu ieu pirang-pirang syarat anu salapan. Bahwa mangka ari itu tolib as'adu tolibin eta anu pang bahagia-bahagiana pang bagjana pang untung-untungna ti jalma anu milarian ilmu. Wa anjahu muta'alimin jeung anu pang sukses-suksesna ti pelajar jalmi anu milarian kana ilmu. Wa qad qala sareng nyata parantos nyarios saha al-Askandari Imam al-Askandari yahtaju bakal butuh saha tolibul ilmi jalmi anu milarian kana ilmu ila arba'in kana 4 muddatin kahiji bakal butuh kana waktu wajidatin jeung kadua bakal butuh kana anu nyukupkeun wa qorihatin jadi maksud nama bekal gitu wa qorihatin jeung butuh kana kepandaian wa syahwatin sareng kaopat butuh kana kahayang wa tamamuha jeung ari anu nyampurnakeun kana itu arba fil khamisati eta tetep dina anu kalima muallimin tegesna pengajar guru nasihin anu ahli nganasehatan. Wasailu sareng kalima moal wareg jalma anu pepenta minal mas'alati tina pepenta. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah ileh kana dawuhan anu
Man ari saha jalma fataha eta muka itu si man baba mas'alatin kana panto pepenta fataha maka pasti mukakeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun itu si man baba fakrin kana pintu kafakiran di dunia wal akhirati jeung di akhirat. Waman sareng ari saha jalma fataha eta muka itu si man babaatiyatin kana panto bebere ibtigo awajhillahi ta'ala karena nyuprih karidoan Allah ta'ala atau maka pasti bakal masihan huka itu siman sa Allahu Gusti Allah khairad dunya kana kasayaan di dunia wal akhirati sareng kasayaan di akhirat. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sah Ibnu Jarir Waruya sareng parantos diriwayatkeun non annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin ilaih kana dauhan anu neme ma fataha tepati-pati muka sarojulun seseorang ala nafsihi atas dirina rojul baba mas'alatin kana pintu pepenta yas'alu anu bakal menta itu si rojul annasa ka manusa illa fataha kecuali pasti bakal mukakeun sa Allahu Gusti Allah alaihi keur itu si rojul baba fakrin kana pintu kapakiran li annal ifata karena sayaktosna ngendalikeun atawa nahan tina berbuat goreng namun dina masalah ieu mah nahan tina pepenta khairun eta anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Ibnu Jarir wal harisu sareng kagenep moal wareg jalma anu terobsesi jalma anu kasengsrem ala dunia kana dunia ayil mujtahidu tegasna jalma anu kasengsrem anu sungguh-sungguh fi talabiha dina nyuprih kana dunia fa innahu kana saektosna itu haris layas ba'u eta moal sebeuheun itu si haris minal jam'i tina ngumpulkeun laha kana dunia wa dunia jeung ari dunia ala salasati tobaqotin eta tetep netepan atas tilu pirang-pirang level. Padunya mangka ari dunia padunya mangka ari kahiji eta dunia fiha nu eta tetep dina itu dunia atsawabu ari ganjaran wa ukhra jeung kadua ari dunia anu sejen fiha eta tetep nu eta tetep dina itu dunia ukhra al hisabu ari hisaban wa tsalithatun sareng katilu dunia fiha nu eta tetep dina itu tsalitsah al adabu ari siksa fa ammalati jeung anapun ari dunia fiha eta tetep dina itu lati atsawabu ari ganjaran fahiya mangka ari itu lati mangka eta ari itu lati alati eta dunia tasilu bakal tepi biwas tasilu bakal tepi anjeun biwasito tiha ku perantara itu lati ilal khairi kana kasayan wa tanju jeung bakal salamet anjeun biha ku sabab itu lati minasyari tina kagorengan wa ya jeung ari itu amalati biha thawabu alati biha thawabu atiyatul mukmini eta bebere ka jalma anu mukmin atawa pangmere ka jalma anu mukmin jadi sesuatu nu dibikeun kurang ka jalma mukmin wa mazra'atul akhirati jeung pepelakan di akhirat wa ya jeung ari itu mazra'atul akhirah al kafafu eta rezeki anu
nyukupkeun. Rezeki anu cukup artina rezeki anu hurjang nyumpunan kabutuh urang gitu. Henteu leuwih tina kabutuh. Minal halali tina perkara halal. Wa amalati jeung anapun ari dunya piha eta tetep dina itu lati al hisabu ari hisaban. Atawilu eta anu ngalilakeun. Sebab kan ari eta makan adunya halaluha hisabun wa harumuha iqobun gitu aya kan keterangan. Jadi anu lebih tina kabutuh mah bakal dihisab aya kurang ke di akhirat. Mentak dibahasakeun teh atawilu eta anu ngalilakeun dina hisab. Faya mangka ari itu allati eta dunya latas tagilu teu katungkul bisa babiha ku sabab itu lati an adai makmurin tina nyumponan anu diparentah alias kewajiban teh wala tartakibu jeung teu migawe anjeun pitolabiha dina nyuprih kana itu allati amron kana perkara mahduron anu dilarang. Wa amalati jeung anapun ari dunya fiha eta tetep dina itu lati al adzabu ari adab fahia mangka eta ari itu allati fihal adab allati eta dunya taqta'u bakal terputus anjeun ada ilma muroti tina nyumponan kana perkara-perkara anu diparentah atawa tuktiu bakal mutuskeun itu alati mangga an ada ilma muroti tina nyumponan kana pirang-pirang kawajiban anu diparentah teh wa tuqiu jeung bakal nibakeun itu lati firtika bil mahduroti dina midamel kana perkara-perkara anu dilarang. Wa alam sareng kedah uninga anjeun anna tulabad dunya sayaktosna jalma-jalma anu tukang neangan kana dunia ala anwa'in eta tetep netepan atas pirang-pirang warna loba jenisna. Faminhum mangka eta tetep tina sapalihna itu tulabad dunya man ari jalma yatlubu nyuprih itu man hakana dunya ala niati silatil akrobina karena niat berhubungan jeung para kerabat. Wa muwasatil muqallina jeung niat nulungan ka jalma-jalma anu disaeutikeun alias jalma miskin teh. Wa hada jeung ari ieu man niatul buh ala niati silatil akrobin yu'addu eta dihitung itu za minal askhiyai ti reng-rengan jalma-jalma anu dermawan. Walahu jeung eta tetep pikeun itu man yatlubuhu ala niyati silatil akrobin thawabun ari ganjaran in wafaqo lamun metukan naon amaluhu amalna itu man niyatahu kana niatna itu si man. Jadi kieu kan keur waktu neangan mah acan dibikeun kakara niatna wungkul. Engke lamun geus meunang duniana heg bener dibikeun kakara jadi ganjaran. Ari kitu mah niatna mah emang niat mere ka batur. Niat nulungan jalma miskin, nulungan kerabat, tapi pas benang tetulus, tah eta mah terjadi ganjaran gitu. Mentak aya bahasa non in wafaqo amaluhu niyatahu teh. Walakinahu sareng tetapina kalakuan la hikmata eta teu aya hikmahna, teu aya kebijaksanaan. Indahu mungguh itu si iman. Nontongna kitu li anal hakima kana saektosna jalma anu bijaksana layat lubu eta moal neangan itu hakim amron kana perkara layadri anu teu apaleun itu hakim madaya kunu kana bakal kumaha kabuktosan naon alhalu tingkana indahu sulhi dina nalika hasilna itu dunia atau dina nalika hasilna itu hal. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu tulabad dunya man ari jalma yatlubu nyuprih itu si man hakana dunya biniyati naili syahwati karena niat nyumponan kana pirang-pirang kahayang atau ngaraih kana pirang-pirang perkara nu dipikahayang.
Wa niyati tamatu'i jeung niat ngeuneunahan, nikmat-nikmatan, enak-enakan, bil ladzati ku pirang-pirang kelezatan. Wahada jeung ari ieu man yatubuha bin niyati naili syahwati yu'addu eta dianggap, dihitung, direken itu za fi jumlatil bahaimi dina kumpulan pirang-pirang sato. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu tulabad dunya man ari jalma yatlubu nyuprih itu si man liufa kana itu dunia liufa khiro kana yen rek berbangga-bangga itu si man biha ku itu dunia wa yukafiro jeung kana yen rek ngalobakeun itu si man biha kana dunia wa yubahi jeung wayubahia jeung karena yen rek legeg itu si man biha ku itu dunia wahada jeung ari ieu man yatlubuha liufakhira biha makdudun eta anu dianggap, direken, dihitung minal hamaqi ti reng-rengan jalma-jalma anu idiot al magrurina anu kataripu kabeh bal malah minal halikina kaasupkeun jalma-jalma anu raruksak kabeh. Wal bahru sareng katujuh moal warg lautan minal ma'i tina cai wan naru sareng neraka minal hatobi tina suluh. Wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.